Tapi doanya luar biasa. Nuku kula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ieu. Ju kitu di Jawa nu kadenge ieu isuk jeung sore. Almarhum abah kula mah dibacana isya nya mah jeung sok subuh. Gila langgeng ya mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin finna wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar. Termasuk tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh selalu ngalanggengkeun doa ieu. Meme entas maca Allahumma ya man lahu Allahumma kitu subhana man la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail wa ya man la yubrimuhu ilahul mulihin azikni ya Allah azikni ya Allah azikni ya Allah barda afika wa halawata ma'rifatik. Eta teh doa ti Kangjeng Nabi Qadir dilanggengkeun ku tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, maka anjeunna nyarita babari cenah hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir mah ieu bae baca cik tuan Syekh. Ayo Allahumma ya man lahu wa Allah subhana man la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail. Moal waka ditulis semua heulana. Tenang we heula atuh hiji-hiji. Aduh. Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir. Doana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan fawqa kulli latif utub fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushghiluhu syatata. Doa Tuhan Syekh eta teh mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir langgengkeun isuk jeung sore. Itungtungna ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj. Jadi ieu mah mere tungtungna bae. Ulah waka jeung nu awal-awal. Tungtungna ge geus pohara jasa ieu. Ditungtungna bae heula nya ta ieu ke jeung ayatna nu kamari. Ayat nama akur jeung nu kamari padahal sok dibaca mana ieu. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bi khairin fala radda li fadlih. Terus aditu tungtung ieu bae urang mun pendek bae sesuai jeung otak urang. Otak urang mun dibere panjang-panjang teh aju lain ngadoa kesel. Ngariung bae aju kiaina ngadoana panjang ditaringgalkeun. Sialah berkat teh sabaraha puyeng aing. Geus moal beres we teh ieu pabarengan jeung anu teu beuki ibadah. Ulah loba-loba babacaanna. Entek ieu mah talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para sholihin, ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud keur teu daruratna tabarruk ngalap barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema gualelede nu geus darekeut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustika ieu teh doa pohara nu sabenerna. Yang bener mah babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang tilok keur mapatkeun teh tilok panjang-panjang geus cukup sakieu. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju. Ya Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji
puji sadayana nu Gusti wa mingkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan kauntungan kajembaran kabahagiaan atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati curhat mustaka tempat curhat wabikal mustanjing ke Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan teu eueuh nu bisa nulungan iwati Gusti ai abdi mah atuh sadaya-daya nyanggakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi kadaruratan nu aya di abdi karugian nu aya di abdi kasempitan pasadin pina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi Gusti karugian ngawarung nu aya di abdi pasadin pina can laku abdi teh pasadin pina teh jadi tahnyunkeun pitulung maka Gusti asal atas karusakan kamadaratan kasempitan waya di abdi wa nasaluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti salaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rarapih kulihi urusanna kabeh bae Gusti lah urusan leutik urusan gede dunia jeung akhiratna pan Gusti ba anu maha arhamar rahimin ya arhamar rahimin bagus jasa ieu teh doa masyaallah talar baca geus urang mah sore isuk baca unggal mantau salat geus baca bae ieu bae geus kadenge ku batur eta mah mang haji macana doa eta bae resep jasa aing horeng ngan ieuna nu boga eueuh masalah geus ieu ngaji 3 tahun 4 tahun dibere ieu doang hiji cek eta geus ieu bae tah ieu dua puara jasa kadenge ku urang guru-guru urang ahli Allah ieu bae ieu teh ditempelkeun bae doa ieu mah adapun ke doa-doa khusus lain doa khusus doa-doa nu tadi ke insyaallah kukula iraha waktu nu tepat ditulis jeung dibaca diwiri